Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring ceniu di balabar kawat purinya. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara anu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula. Supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggak. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share. Balad balabar kawat burinya, sata acan miangna ibadah haji dina kaping hiji Juli 2022, dalam Bandung HM Dadang Supriyatna miwah garwa Hajah Emadeti, ngayakeun walimatus safar, atanapi syukuran miang ka tanah suci. Acara lumangsung di wewengkon Dalem Bandung Soreang, Kabupaten Bandung, dina dinten Senin 27 Juni 2022. Walimatus safar, atanapi syukuran sejam miang ka tanah suci teh, diwuh ku kahusyuan sareng janten acara silaturahmi kanggo para tatamu uleman, tokoh masyarakat, sareng rengrengan organisasi aparat daerah nusanesna. Dalem Bandung Dadang Supriyatna, nu disarengan ku garwa Hajah Emadeti dina biantarana misaur, ngahatur nuhunkeun ka rengrengan OPD Pemda Kabupaten Bandung, oge ka sakumna tokoh masyarakat anu tos kersa sumping. Teu aya sanes, nedasi hapunten sareng doana, insya Allah kaping hiji Juli simkuring sejang ngalaksanakeun ibadah haji, mugia dipaparin kasehatan, kalancaran, kasalametan, kalayan janten haji mabrur sareng mabruroh. Alhamdulillah di ASN musim ini dilaksanakan 2 kali itu Pak Yai. Hiji waktu di Lombok dan kaping Salasa Kamari, akhirnya di rumah dinas. Alhamdulillah hadir dari dia pemerintah ulam sadaya mah cina maka betul. Mudah-mudahan kenikmatan anu musim kuring di syukuri ayeuna sing nami abdi. Geus tenan bae mah bersyukur ka Allah panginten nyampunana kamera saya kuliahan dan bae dengan gelar sarjana kedokteran sing manfaat yang umat. Ini atas itu beli kaya kurang kali dokter teh sing biasa manfaat. Atunon ka para kades di wilayah Kecamatan Soreang sadaya tokoh-tokoh hadir. Bukan duana panginten jadi masa rupa sekda konten ngedoakeun asin deui satya acan ngedoakeun Bapak Ibu sadayana nu paling intina pada tapi doana oge nu paling intina nanda dihapunten. Jadi ulah aya dina ngaleukeun atanapi aya rasa dendam paces bisa nyarekan simkuring paces sabani ka paces tebal pegawai itu bisa gitu. Budina nyarekan isi oh ke kadis ke para kadis dirut ya si di rumah sakit pelayanan kurang bagus bisa nyarekan hampura ya, hampura tong aya dendam jangan ada dendam di antara kita. Saterasna dalam Bandung misaur nyuhunkeun doa ti sadayana rekan-rekan hapunten tina samudaya kalepatan. Doakeun simkuring Kalibojo sareng para jamaah haji nusanesna mugia salamina dipaparin sehat sareng tiasa mulih ka lembur kalayan salamet. Salami simkuring ibadah di tanah suci, aparatur daerah kedah teras ngajalankan roda pamarentahan kalawan sae. Salamina kedah koordinasi sareng sadaya pihak supados sagala kagiatan lancar, kalayan pelayanan publik tiasa lumangsung kalayan sae. Dina kagiatan walimatus safar eta, dalam Bandung Kaligarwa, maparin santunan kanggo murangkalih yatim, salajengna maos doa disarengan ku tausiahna Kiai Haji Sopyan Yahya MA. Ya Rasulullah wa inni muslim ya
Katinggal sumping oge, ratusan tamu uleman, kadang baraya, rerencangan, kulawargi katut tokoh-tokoh masyarakat, sarumping sejang ngawilujengken kalih ngadoaken, supados dalem Bandung dina palaksanaan ibadah haji tiasa lancar, janten haji anu mabrur sareng mabruroh. Sakitu kapihatur, ti wewengkon gedong dina soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat buri Nyai nu ngamancanagara, ngabewara.